Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallahur rahmanur rahim wa asyhadu anna Muhammadan abduhu min akhiril anbiya'i wan mursalin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum wa nafsi bittaqwallah wa qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sabadana muji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala wireh kalayan widi sareng kudrohna. Alhamdulillah simkuring biasa pangandeung pamirsa di Arisalah TV tantosna dina acara anu maneh nyaeta Cahya Hikmah. Mugi-mugi kedal syukur ieu sing biasa namihan deui nikmat-nikmat anu sejenna ti Allah subhanahu wa ta'ala sarta urang sadaya ditebihkeun ku Allah tina panyakit pokok yang kufur tina nikmat-nikmat anjeunna bagi ku anjeunna urang sadaya diancam upami teu bisa syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi la syadid. Artina urang bakal kaancam ku azab-azab anu sakitu tohaga jeung urang. Salawasna urang oge ngaturkeun shalawat ka panutan urang junjunan urang kakasih Allah subhanahu wa ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalayan harapan mugi-mugi shalawat pirang-pirang munajat doa urang sadaya tiasa unggah-munggah naik ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Pamirsa rupina mung kantun menghitung hari, kantun ngetang poe ka poe. Pagi ayeuna urang tos lepet kana tungtung Sya'ban, sakedap deui Ramadan. Nemawi jejer nu ayeuna nyaeta apa Ramadan iman jeung kasolehan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tos ngemutan ka urang sadaya. Ya, namun teh mah geus deukeut. Hampir cunduk kana waktuna nyaeta Ramadan. Nya urang kudu tatahan. Tatahar ieu teh bagian tina cara urang mapag Ramadan. Papag Ramadan teh lain hartina dina arti anu umum, atanapi dina harti waktu lohir anu urang sadaya panginten teu aya bedana sareng anu sanesna. Contohna ayeuna poe Jumaah, ayeuna poe Salasa, ayeuna subuh sarua. Satungtung urang dumuk di Bandung pasti ngalaman keayaan anu sarua. Beurang kabawa beurang, peuting kabawa peuting. Beak Sya'ban asup Ramadan sami sadayana oge. Secara lahiriah, secara fisik, secara zahir sami sadaya.
Mung nu ngabentenkeun nyaeta kondisi keayaan batin urang sewang-sewang. Supermarket, toko, hipermart, yang saja bana. Biasana umumna mapag Ramadan teh ku nyadiakeun rupa-rupa kadaharan yang inumeun. Pokona merek-merek anu geus kajojo, geus kawentar mah atos wehna teras inumanana aksesorisna terus disiapkan secara fisik, secara zahir geus umum eta. Malah kantos ade oke ngahadiran hiji pangaosan nu diayakeun di supermarket nu aya di Kota Bandung. Unsur ka basement da didinya ngaji teh pembinaan karyawan. Harita teh dina bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban gitu. Awal kene. Malahan mah teu acan Sya'ban, teu acan. Pibuasa sieun asal, pibuasa sieun dari Ramadan. Tapi puasa sieun Ramadan teh geus numpuk. Poe kaleng anu memang loba diteangan ku nu rek lebaran. Nyamer eta lah. Nya. Lain sinaranginan lain. Bagus. Jeung eta jeung Orson. Jadi ieu pisan nu remen diteangan ku kaum muslimin, kaum muslimat nalika asup Ramadan. Tah nu dagang mamapag Ramadan teh ku cara nyayogikeun stok dahareun tuangeun jeung sajabana kalabat bumbu-bumbuan. Sangkan stok Ramadan lebat sawah teh benar-benar bisa kacumponan. Eta nu kapikiran teh. Teu salah. Dan memang di dinya rezeki. Sok manfaatkeun. Malah cek tukang distronya. Soknya yogikeun pakaian gitu, timimiti topi, tas, kameja, t-shirt, koko, lancingan, sepatu jeung sajabana cenah dina bulan Ramadan mah marimana luar biasa. Memeh sasala datang mah cenah dagang sausul Ramadan eta teh bisa nutupan 10 bulan katukan. Katutupan. Sawal mah pre. Sawal pre. Ramadan marema. Gitu sawal Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram jeung saterusna eta mah nya kitu bae lah dagang teh. Kapung marema rame, kapung ti iseun. Situasi jeung kondisina. Tah Ramadan mah cenah kabaya, katutup. Tetap bisa bayar THR, bisa ngiridit mobil, atau bisa meuli mobil, bisa meuli imah, bisa kawin deui kitu cenah. Cek sakaon. Tah nu dibahas pamirsa moal eta. Nu dipedar, nu dibuar teh nyaeta kumaha cara urang mapag Ramadan nu bakal datang. Nu kahiji urang kudu nyaho saha ari Ramadan teh. Urang rek mapag Ramadan kudu nyaho saha Ramadan teh. Sabab lamun teu apa teh nyaho, teu makrifat kana Ramadan bahaya. So, urang ayeuna rek kacaturkeun aya beja imah urang, kantor urang, pesantren urang, sakola urang rek kadatangan, rek kasumpingan tamu. Tamu di mana? Kudu nyaho. Nah hati Arab tamu teh, nah hati Sumatera, nah hati Afrika, nah hati mana? Kudu makrifat. Sangkan lamun teh mah rek susubuh rek nyuguhan tamu teh
laras-laras kelop. Ulah nepikeun ka tamu sumping susuguhnya pak, tapi maranehna teu senengeun tersepeun. Seneng kieu. Mata kedah nyetel jeung kedah nyetelkeun diri. Tah pon kitu deui Ramadan. Urang teh kudu wau, kudu nyaho. Kahiji Ramadan teh geuningan ceuk bahasa mah ceuk. Mun teh ceuk istilahnya sapopoe macam Ramadan teh asalna tina ngaduruk gitu. Oge dina harti anu sejen Ramadan teh nyaeta bulan anu umumna panas naker. Dina eta bulan mah leuwih panas tibatan bulan-bulan sejenna. Tina Ramadan ngage alif sareng nun. Jadi panas, hebat panas nataku, panas kacida. Nyantak pisan panas. Gitu saur Sahihul Hikayat. Nanging ku Nabi sallallahu alaihi wasallam diuningakeun yen Ramadan teh syahrullah. Sya'ban syahri. Wa Ramadan syahrullah. Ramadan mah Sya'ban mah bulan kaula, sabab dina eta bulan di antawisna Allah ngalungsurkeun ayat shalawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah Subhanahu wa taala netelakeun ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yen Ramadan teh bulan kaula. Bulan Allah. Lain bulan urang, lain. Bulan urang bulan naon nya. Lajeng ku Nabi ditetelakeun syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun awaluhu rahmah nya terus maghfirah jeung sajabana. Itkun minan nar, usur pisah. Pagalo sahih nu teu sahih hadis teu pagal. Cindekna Ramadan mah nyaeta bulan anu agung. Bulan Allah, bulan anu agung. Ku agung-agungna Ramadan dikhususkeun sakan kaum muslimin saum dina eta bulan sasasi campleng teu disesakeun sapoe atanapi 2 poe oge. Ti mimiti hiji dugikeun ka 2 salapan 30 kudu campleng urang teh ngalakonan saum. Dasar sama aya bulan agung nu sanes oge. Dzulhijjah oge agung. Al-Muharram oge agung. Mau amaliyah khusus nanti benten-benten. Hari dina Dzulhijjah mah nyaeta amalan nu dibisuka ku Allah Ta'ala. Nyaeta mencit, motong sato, rupane embe, kambing, domba, sapi, kebo, tetapi onta. Nah khusus dina Ramadan mah anu diperdi ku Allah Subhanahu wa taala ka urang nyaeta saum. Jadi kunci nu kahiji mah lamun urang aya narek mapag saum kudu wawanohan heula jeung saha ari Ramadan teh. Lamun urang wawuh jeung Ramadan insyaallah urang teh loma akrab deus jeung Ramadan teh insyaallah. Pamit teh mah tepang ngobrol ge uplapan gitu. Sabab urang kasumpingan tamu, urang kenal. Kamu pamit teh mah tamuna urang luar negeri. Lain luar negeri, urang luar negeri, tuluy urang bisa ngomong bahasa manehna, pan klop ngomong teh. Tamu ti Arab, urang ngomong Arab, tamu ti Inggris, urang ngomong Inggris. Atanapi bahasa naon wae da loba bahasa teh pan. Eta teh hakikat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sakitu agung tur kawasan henteu ngan saukur nyiptakeun manusia berupa dedeg anu hade manusia boga atau boga pikiran tur boga was. Jadi pamirsa. Jadi wawanohan heula urang jeung Ramadan.
Lamun urang geus wanoh jeung Ramadan insyaallah nalika sumping teh akrab jeung urang. Jadi bulan Syaban teh bulan wawanohan jarak jauh. Lamun diibaratkeun Ramadan teh tamu nya bakal sumping ka urang sadaya. Wawanohan heula kitu teh. Oke, asup Ramadan teh geus wau jeung urang, geus wano, geus lomba. Kitunya pamirsa, mohon. Dan seperti dina hadis-hadis oge. Nabi sallallahu alaihi wasallam nguningatkeun yen naon teh Ramadan teh di antawisna bulan dibukakeun gerbang surga. Dipundetan lawang neraka. Malah lawang surga teh katelahna ar-royan. Ar-royan teh nyaeta khusus arah pintu masuk gate kerjama-jama anu ahli saum. Yadkhulu minha as-shaimuna yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhu. Jadi khusus dipantau ieu gate lawang para ge asup ka surga khusus jamaah shaimun. Oke, ku Nabi ditetelakeun yen lamun urang saum enon anu meunteun pahala anu mere pahala jalmi nu saumah langsung ku Allah wa anna ajzi bihi inna sauma saestuna saum teh li keur kaula pidawuh Allah wa anna ajzi bihi jeung kaula pisan nu bakal ngajen sarta nu mere pahala. Ieu hadis Nabi, tapi eusina nyaeta hadis kursi. Maksudna firman Allah Subhanahu wa taala. Seueur pisan pamirsa ngeunaan hadis-hadis anu netelakeun yen Ramadan teh aduh mang pirang-pirang kaistimewaan anu teu aya babandinganna jeung bulan-bulan sebelumna. Pantes upami pun Nabi disebutkeun Ramadan syahrullah. Ramadan teh bulan Allah. Jadi hayu urang wawanohan heula. Wawanohan buka Quran, ayat-ayat saum da sakede. Ya, Al-Baqarah eta mah sakede. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tepatos seueur ayat saum teh. Itu syahrul ramadan alladzi unzila fihil Qur'an tuh. Dina bulan Ramadan teh Allah ngalungsurkeun Al-Qur'an. Tah eta teh wawanohan. Jadi kumaha carana sangkan urang wanoh nya wawanohan. Ngangge naon? Ngangge Al-Qur'an. Nu kaduana ngangge hadis. Nu katiluna kaul-kaul di luar hadis. Nah, hadis sahabat, tabi'in, dugikeun ka ulama anu kiwari. Insyaallah lamun urang geus wawuh, da wawuh mah teu kada sadayana pemirsa. Ya. Wawuh sabagian we insyaallah. Sakurang jeung bojo urang wawuh pisan teh. Teu samaya disebutkeun. Tapi api-api teu nyaho. Pokoknya mana penting wawuh, mangga. Bade wawuh naku seayat, bade wawuh naku 2 ayat, bade wawuh naku hiji hadis, kutilu hadis, syukur-syukur sadaya hadis, urang di neukeunnan ngaderas-deras, insyaallah. Tak khusus Ramadan mah baca hadis-hadis Ramadan. Ternaon sangkan urang buki wano, insyaallah tos wano urang teh. Lamun urang teras ngaderas hadis-hadis Ramadan, insyaallah bakal beuki wanoh ka Ramadan teh. Tak kenal maka kata saya. Jadi lamun urang hayang nyaah ka Ramadan, sok wawuhkeun diri urang ucara maca hadis-hadis Ramadan. Insyaallah. Kalau masalah sahih dhaif pokoknya awas. Insyaallah mungkin bakal aya kontak antara hadis jeung jiwa urang. Yang tadi teh
modal teh nyaeta iman. Salajengna pamirsa kedah kumaha urang ngabagiakeun cara ngabagiakeun Ramadan mah sambut ku iman jeung kasolehan. Ieu we kuncina. Iman gumantung kana ilmuna sewang-sewang. Kasolehan gumantung kana aktifna sarta sumangetna hiji jalma ngalakonan pirang-pirang amal soleh anu parantos ditetepkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Naon sababna naon margina iman eta gumantung kana ilmu. Bagi upami iman teu diulik ku ilmu nya kasarna mah saukur taklid lah. Kasarna mah saukur taklid. Saukur taklid. Tapi lamun urang ayeuna terus gitunya. Dari ilmu mah rupina moal CF padahal umur urang nu beak. Di jeroan teh tuluy we ilmu mah nambahan gitu. Tambah hukum ilmu. Tapi karomahna ilmu. Sok jeroan hiji ilmu. Di jeroan. Kalakah beuki jero ilmu. Urang kalakah beuki ripuh, oh geuningan nya beuki lega. Sapertos jalmi ayeuna terus leangan ilmu. Terus S1, S2, S3. Da beuki luhur teh geuningan beuki diheureutkeun. Tong sagala di rauh cenah. Geus ayeuna rek musirna ka mana ye? Pasti urang teh kudu nyokot hiji konsentrasi. Moal bisa sagala di rauh. Sabab ilmu mah karakterna kitu. Di jeroan teh beuki jero. Dijemarkeun beuki jemar gitu. Di luhuran beuki luhur. Dieureunkeun nya ilmu ge mah kumaha insyaallah. Saeutik loba handap luhur insyaallah. Urang bakal boga kenging karomah tina ilmu. Sok we sim kuring ayeuna ukur. Da salarosna mah teu sabaraha ilmu aya nu dina pribadi teh. Teu sakumaha. Teu satai kuku-kuku acan. Tapi karasa geuningan ku ilmu najan saeutik alhamdulillah. Hirup tete susah, hirup tete hese, dihargaan ku batur, diajenan ku batur. Tapi lamun kiwari aya istilah teu hargaan ulama da eta mah tos alamat atau pamirsa tanda akhir zaman. Wayahna eta sing sabar. Jadi sambut bagiakeun ku iman jeung amal soleh urang. Daran kamari ngeunaan Sya'ban bulan munggah tepan hartina hayu di bulan Sya'ban ieu urang unggahkeun iman urang unggahkeun amal soleh urang unggahkeun insyaallah anu urang unggahkeun urang tingkatkeun teh insyaallah engke bakal naik kahadean urang teh bakal naik ka Allah Subhanahu wa taala. Wal amalu sholihu yarfa'uhu. Amal soleh urang teh bakal naik, bakal ditaikeun ka Allah Subhanahu wa taala. Lamun naik ka Allah nya mugi-mugi ageun harepan amal soleh urang teh kapunten ku Allah, dugikeun ka Allah ridho. Malah Allah teh nyebat urang. Narana, cicingna di mana, naon pagaweanana. Mumuh tanapi payunan kaum malaikat. Kaum anu tara maksiat langsung nalika Allah muji hiji jalmi sapungna pangeusi langit bakal minta pangampura keur jalmi anu disebat ku Allah Subhanahu wa taala serta bakal masihan cinta kanyaah sholawat jeung salam ka anu disebut ku Allah teh bakal turun deui engke teh kana jiwa anu kagunganan itu. Jadi ageung harepan abdi ku iman jeung amal soleh teh ageung harepan
ya iman jeung amal soleh teh mereka dilaporkeun ka Allah. Allah ridho sarta Allah meuteun. Geus kitu teh Allah ngulangkeun deui kana jiwa abdi insyaallah. Ieu hate bakal ngajembaran, ieu hate bakal tenang, bakal tumanina. Kitu feedbackna upami urang munggah kieu. Jadi lain saukur munggah. Moal diulik bab apa tepang sareng Allah, nah apa tepang sareng malaikat moal. Eta mah sanes naonnya, sanes pedareun sim kuring, sanes ahlina lah eta mah. Jadi sambut ku iman jeung amal soleh. Keun bae teu gaduh daging ge. Keun bae teu gaduh lisah goreng. Keun bae teu gaduh beas, teu gaduh kolak kopi. Anu penting aya iman jeung amal soleh anu maksiat. Insyaallah bagja tinakan. Iman jeung amal soleh nu kumaha anu bisa munggahkeun urang sadaya? Ya iman anu bener, iman anu soheh. Iman anu bener jeung soheh teh eta kudu dumasar ilmu. Da teu make ilmu mah naon ngaranna? Ngalinur. Pantes sakedik ayeuna teh zaman kiwari. Cungul tah. Dai-dai, mubalik, intelektual. Nepikeun itu, nepikeun ieu, tapi nah kieu komo ayeuna keur panas-panasna ieu masalah nikah beda agama. Saur MUI haram, nikahna teu sah. Cungul nu ngaku-ngaku ulama, ngaku-ngaku mubalik, ngaku-ngaku abdi oge cenah santri jeung sababana. Ieu cenah zaman Nabi oge aya nu beda agama, nikah beda agama. Putri Nabi ge nikah beda agama. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Geus rupa-rupa ieu jelema. Hayang naon kitu nya. Gentenan, zaman kiwari mah gentenan. Hiji pae geus dipupuk naon geus dipupuk geus babak pelur cek urang mah. Sepupu geus rungkan. Ganti deui tokoh nu sejen, ganti deui jelema nu sejen, kitu aja gitu. Nya. Nah dibere naon nepikeun ka ngomong kitu nya. Tak jadi lamun ayeuna nerangkeun tentang atanapi ngeunaan definisi iman, ta'rif iman, kudu make ilmu anu geus di-ACC ku ulama-ulama unggul. Insyaallah ku kasolehan, ku kajujuran, ilmu teh bakal bener. Serta amal soleh anu kumaha nya? Amal soleh anu nyupo kana katerangan anu sahih, buktina Qur'an, buktina hadisna. Oke, dilakona ku ulama-ulama anu teu diragukeun deui ka ilmuanna ku urang sadaya. Insyaallah iman jeung amal soleh urang bakal munggah. Nah kudu munggah. Sok ayeuna naon sababna Sya'ban di urang sok aya istilah munggahan. Nah memang Sya'ban mah eta teh bulan nu tos dirarancang ku Allah sareng Rasulna sangkan amalan urang teh naik. Lamun naik insyaallah urang teh bakal mapag Ramadan teh di gerbang langit. Ya. Sanes muter ieu sanes. Jadi upami teh mah ayeuna sepatu ieu naon? Burang peuting nya, burang peuting. Ieu upami teh mah bumi burang peuting. Muter Pak. Tah nu disambut teh lain pergantian siang dan malam. Lain gagantian siang jeung atanapi beurang jeung peuting lain. Tapi jalmi anu munggah mah mapag Ramadan teh naik ka langit.
Sebab di langit aya rupa-rupa Rusia. Gitu. Jadi insya Allah jiwa-jiwa anu munggah mah bakal mapag Ramadan di langit. Lain di dia lain. Lain di bumi lain. Lain ngantosan hasil sidang isbat Kementerian Agama lain. Eta mah nyamut Ramadan di bumi. Tapi nyamut Ramadan di langit mah jiwa naik. Nah bisa naik pangku iman jeung amal soleh nu tadi. Iman nu bener, anu soheh, anu lempeng naik. Dan palebah naik kumaha-kumahana ta eta mah lain definisi keuneun eta mah. Sok lakonan da abot. Abot atuh. Kedah iktikaf, kedah ngajauhkeun diri tina rupa-rupa urusan dunia. Wayana eta teh dipareuman heula. Nafsu nu ngagedu kahayang anu ngabebelah teh pareuman heula. Potensi-potensi duniawi teh dipanem disideung heula. Bigikeun ka engke teh bakal keluar kekuatan batin, keluar kekuatan rohani, keluar iman kana poean kiamat. Tah lamun geus bijil eta insyaallah jiwa teh wah hiper atuh. Jangan oge duka sabaraha ya. Teorina ieu mah pamjelasan ya. Simpulin oge palaka can biasa mungkin kayak gitu. Jadi insya Allah mapag nanti langsung di langit. Siang burana maghrib subuh nama di dia, tapi barokahnya apa di langit? Ya, di langit. Ramadan bulan anu agung, Ramadan bulan magfirah, bulan Ramadan bulan rahmah, Ramadan bulan itqun minan nar. Jeung saja banget. Ta eta mah rusiah langit. Lamun jiwa urang naik, insya Allah bakal karasa. Datang lungsurna Ramadan teh ya. Aura Ramadan, komara Ramadan teh. Atanapi atmosfer Ramadan teh bakal karasa. Hilibirna, geleberna, ngelebetna teh bakal karasa. Gelebugna teh bakal karasa. Seakna bakal karasa. Magi nyambutna sanes ku kurang penting maghrib subuh lain. Dalam masih keneh maghrib subuh tetapi imsak maghrib tak artinya urang teh masih pikiran dunia bumi. Tah kumunggah masalah resna urang teh nyambut Ramadan di langit. Kumaha datangnya jeung naon beja anu bakal dilungsurkeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala ka urang sadaya. Mugi-mugi we ku Ramadan mah rupa-rupa masalah nu aya di Indonesia khususnya bisa dieliminir, bisa diheureutkeun gitulah. Nya meniri teka tuturkeun. Risah goreng can tamak masalah nyarang pawang hujan teh geuningan. Rugikan ke umat Islam oke. Pecah bagi dua pecah teh naon pupus bagi dua ya. Ngadukung jeung teu ngadukung, ngarojong jeung teu ngarojong. Wah sudah ada ieu bagian tina ada jeung saja Allahu Akbar. Pomo make ungkara-ungkara sedang pawang hujan mah clear anu nyepeng remote hujan tadi ibaratkeun bisa dikendalikan ku remote nah aya di dukun teuing jeung naha atuh pawang teh mani materialistis pisan ari keur balapan ari keur aya hajat atuh pawang hujan teh urus tah ngarah hiji kaum
hiji lemur teu kabanjiran kumaha. Tah kitu manggalah kemutan sadaya. Entos urang mah pengpuh kana galur. Urang mah tetep pigin kana ageman-ageman patokan-patokan parantos ditetepkeun ku guru-guru urang sadaya utamina dina bab-baban akidah. Poma ulah kabawa ku sabar. Jadi insya Allah urang mah nyambut nate ngabagiakeun nage di langit ku jiwa anu munggah. Eta mah mangga lakonan ku nyalira tantos peryogi waktos. Teh mah salat tahajud nu biasana jam 3:30-4. Ari mah kedah jam 2. Jadi teh udah teras we menyucikan diri, terus istighfar, tobat, doa, wirid, terus we munajat ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manfaatkan sesa-sesa Sya'ban, sangkan jiwa orang unggah naik. Lamun naik insya Allah bisa mapag Ramadan. Tapi lamun orang gagal, kan seukur bisa mapag nate engkewe. Nalika pemerintah ngumumkeun iraha hiji Ramadan paling-paling oge dina waktu maghrib. Eta we tiasa katungkulan teh ya. Sok mangga manfaatkeun. Urang gaduh iman, manfaatkeun iman urang. Urang gaduh jiwa spiritualitas urang sadaya, manfaatkeun ditungtung Sya'ban ieu. Sangkan jiwa urang munggah. Ulah elek budak leutik atuh. Budak leutik mah geus ngarasakeun aura Ramadan teh. Atmosfer Ramadan teh geus karasa barudak leutik mah. Minum pepetasan, terus ngabuburit gitu teh ngabuburit ya. Ya, bulan ayeuna teh geus loba nu ngabuburit barudak leutik mah. Ngarangke dina waktuna cenah lancar kitu ngabuburit. Sebab geus karasa aura. Geus karasa Ramadan teh heap-heapna. Bakal datang bakal sumping ke orang sadaya insya Allah. Jadi sekali deh kumaha carana sangkan orang bisa munggah nya modal nama ilmu anu sumberna tina Quran tina sunnah sareng kaul sahabat tabi'in ulama dan bijal bin soleh insya Allah. Orang bakal naik, orang bakal munggah. Gitu. Namun ditaruh lagi, nah benar bakal munggah. Ku iman jeung ku amal soleh, insya Allah bakal naik secara teoritis. Mau orang kedah tercanten yen naik nanti gumantung di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saban-saban Nabi tiasa mi'raj jatuh, ngeras. Nu dikersakeun nu diwidian ku Allah Subhanahu wa Ta'ala tiasa mi'raj, tiasa naik, tiasa munggah mungkang jeung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jiwa Nabi Muhammad, Nabi urang sadaya eta dimunggahkeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Allah anu ngalempangkeun, Allah yang memperjalankan taat. Jadi mugi-mugi ku iman jeung amal soleh urang sadaya urang diasrokeun, diperjalankan insya Allah. Lamun urang dimunggahkeun, diisrokeun ku Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti bakal boga pengalaman. Alhamdulillah geuning jiwa teh nyaba ta leres. Mawi sampai kulam teh eta kedah dina kaayaan suci, dina kaayaan bersih. Kulam orang teh doa, zikir, insya Allah kersaning widi Allah nyimpi, kanan kulam
atau Nabi Bobo ke dina alam impian bakal dipaparin hadiah ku Allah Subhanahu wa taala. Tapi dina teori-teori akidah impenan jalmi nu jujur teh hak. Komo impenan kangjeng atau nabi para nabi para rasul pasti itu hak. Mungkin jadi sekalian kurang gaduh iman terus ngamalkeun anak ya gaduh ilmu terus diamalkeun ilmu teh insyaallah tersaning widi anjeunna insyaallah urang teh bakal kenging lalampahan anu teu kaalaman kuno saja. Hari Isra jeung Mi'raj mah ku Nabi ku Allah dilalakonkeun. Hari Mi'rajna kangjeng nabi-nabi rasul-rasul sanes mah ku Allah teu pati teuing dilalakonkeun. Sami sadayana oge nabi rasul sadayana munggah atuh geus sanes ge pangkat nabi sareng rasul hari teu tiasa munggah acan. Tah jalmi jujur mah insyaallah jujur ya dina ilmu jujur dina ibadah jujurnya penting jujur teh penting modal eta dalam teu jujur atas agama teh dirobah bolak-balik digular gilir dibuclak-giclak agama teh ruyu jeung kahayang hawa nafsu jeung pikiranna. Tapi lamun jujur ontok tunggunan ya agama ti Allah nakir ti Rasul nakir oge sahabat oge teu pati naon teh ngoprak-ngoprek dina ieu teh meunang dirobah. Lakonan luyu sareng parentahna tuturkeun luyu sareng sunnahna insyaallah eta teh amalan anu maksimal. Jadi insyaallah naik insyaallah ya insyaallah sing percaya diri piraku dengan urang gedengan nanti sok ngomong gantungkanlah cita-cita setinggi langit tuh artinya cita-cita teh kudu nepikeun ka naik ka Allah. Lamun cita-cita naik ka Allah insyaallah babari hayang naon oge babari da Allah anu ridho Allah anu memperjalankan. Jadi sekali deui walaranana gumantung pangajen jeung takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun amal soleh urang, namun keimanan urang eta teh kenging pangajen anu luhur anu agung mungguh Allah Subhanahu wa taala. Terus Allah nakdirkeun atawa mere takdir ka urang anu hade. Artinya urang bakal jadi barisan anu mapag Ramadan. Di mana di ditu kene di gerbang langit nya di gerbang langit dibukakeun ku Allah. Lungsur Ramadan. Lungsur. Golontor. Ibaratkeun cai papagkeun ku urang sadaya ku jiwa-jiwa anu mutmain. Jiwa-jiwa anu tenang, jiwa-jiwa anu naik gitulah. Sanes jiwa-jiwa biasa, dan jiwa biasa mah mau naik. Itu jadi hayu orang sasarangan iman amal soleh maksimalkeun eta insyaallah. Namun Allah ngawidian urang bakal naik. Namun naik insyaallah urang bakal jadi barisan pagar bagus, pagar ayu anu bakal nyambut ngabagiakeun Ramadan langsung ti gerbang langit Allah Subhanahu wa taala. Henteu di dieu henteu. Ieu mah tantos pamirsa lain bahasa, lain ungkara ieu nya lain ungkara naon teh zahir lain, ieu mah ungkara batin. Nu bakal ngarasakeun ieu teh hate urang sewa-sewa. Keimanan urang sewa-sewa. Ieu mah bahasa jero
bahasa latifah, bahasa lelembutan, mau tiasa ngangge bahasa dohir. Margi bahasa dohir mah kudu aya nuka indra, kecepeng, nah karampa, nah katingali, nah kasaan, asin amis jeung sajabana teh eta mah dohir. Tah Ramadan mah engke aura na bakal karas jiwa-jiwa anu memang sukses munggahkeun dirina. Jalmi nu munggahkeun diri teh lain jalmi anu ngalawura, lain jalmi anu loba heureuy, loba naon teh loba ulin lain gitu. Mawi dipayun oge Syaban teh bulan tatahar, bulan persiapan diri. Geus deukeut-deukeut kana Ramadan, Rasulullah oge sok ngagentos amaliyah nate. Biasana saum, terus deukeut-deukeut Ramadan mah teu saum. Artina Rasulullah tos tiasa nyalaraskeun jiwana awakna nalika tepung Ramadan. Kantun amaliyah anu sejen. Biasana tos caket Ramadan mah para pamimpin ieu kedah naon teh kedah langkung deus ka Allah Subhanahu wa taala sabab pamimpin bakal nangtungkeun iraha saum teh. Urang mah insyaallah pamirsa. Insyaallah tos ditetepkeun kalayan hisab. Insyaallah saum teh ngawitan Sabtu pagetok. Sabtu nu bakal datang insyaallah. Jadi orang tarawih ke Jumaah malam Sabtu gitu. Tapi lamun teh mah teu nembongan katutupan hilal teh cenah saum teh dinten Ahad. Mugi-mugi bisa ahli-ahli urang sadaya laras-laras teu misleud, laras-laras akurat, laras-laras seukeut panempona jeung hitunganana sarta dina waktuna Allah bakal nyaluyuan karena naon anu parantos diikhtiaran urang sadaya. Jadi karena kangge pamimpin mah saminggu deui kana Ramadan teh tatahan kangge naon kangge sosialisasi umat siap-siap Ramadan sabab kami bakal ngumumkeun nalika kami ngumumkeun umat ulah papaseaan ulah aya kontroversial ulah aya itu ieu jeung sajabana tenang pokona diumumkeun ku kami marane salaku rakyat kudu narima jeung tumarima kana segala putusan eta rupina mah upami urang tos caket-caket kana Ramadan. Pemirsa nu sami-sami miharap dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah urang sadaya bakal tepang sareng Ramadan ayo urang siapkeun khususna jiwa urang ya. Raga urang mah da teu bisa dipaksa-paksa ya. Tapi yuswa ya lah 20 dugikeun ka 50 60 mah insyaallah pina moal aya naon teh moal aya wagelan nanging tos anu yuswana meuntas 30 70 80 kitunya komo dugikeun ka 100 mah umumna sok geus nyanghareupan rupa-rupa masalah teh eta mah kedah tiasa ngaturna komo anu kagungan kasawat lambur patuangan teh eta mah tangtos kedah diatur kitunya upami teh mah moal tiasa ieu saum teh sasasi camplang kedah we aya saminggu teh sakali liren heula teh sabias-bias margi eta mah kondisina eta mah nu apa kondisi awak urang eta anu kagunganana bangga nyangakeun eta tos kedah sering konsultasi sareng ahli khususnya bidang medis dokter atau napi nusanesna insyaallah eta bakal ngamaksimalkeun urang sadaya udah dipaksakeun bilih kita jadi penyawat eta mah urusan raga tapi jiwa mah nah urang teh can sepuh tos sepuh eta mah rupina kedah sami ya kedah sami masalah jiwa supaya urang sadaya unggah tapi masalah fisik mah eta mangga diuihkeun deui ka pribadi sewang-sewang sebab teu saban-saban jalmi kagungan fisik, jasmani, raga anu sami. Sakitu anu tiasa kasanggakeun, ngaturkeun nuhun ka taon teh
penggemar setianya Risalah TV khususnya Cahya Hikmah instrumen adugi ke bintang atau nampi masihan laik kantenan ngaduakeun ngaturkeun seueun mugi-mugi jadi awas ya tawisna takang Ridwan Gunawan terus Ibu Nunung Suleja sareng Ibu Lani ya insyaallah Ibu anu sok anjeunna sok ngadoakeun ka hasil kuring ngaturkeun nuhun jazakumullahu khairan mudah-mudahan doa Bapak Ibu saderek sadaya sing kenging derajat pangajian anu mulia munggu Allah Subhanahu wa taala. Sakitu wae subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.